Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing sagala kenikmatan lahir batin sareng karuniana ka urang sadayana. Shalawat sareng salam dilimpahkeun ka panutan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargina, para sahabatna, para pengikut ajaranna dugi ka urang sadayana. Para hadirin nu kusimkuring dipihormat, langkung tipayun simkuring haturkeun nuhun ka Dewi salaku guru bahasa Sunda anu atos nasihan waktos kasimkuring dina ieu kasempatan. Oke ka para hadirin sadayana anu atos nasihan waktosna kangge kempot di dieu sasarengan. Simkuring ngarasa regreg tur bingah. Hadirin nu simkuring dipihormat, alhamdulillah dina dinten ieu simkuring sareng kulawargi bade ngayakeun acara arak-arakan sareng kuda renggong dina raraga ngareah-reah pun Allah nu diputan. Sakantenan deui wengina simkuring sareng kulawargi teh bade ngayakeun acara syukuran di mana atos dilimpahkeun rasa bagja nu kalintang ageuna. Hadirin simkuring dipihormat, sebatkeun yen rehna ieu riungan teh kahijina mah rehna pun Allah anu ngalaksanakeun hiji tuntutan anu parantos dicontohan ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Nyatana dihitan teh tujuanna buat kesehatan jasmani sareng rohani. Salajengna simkuring nyuhunkeun pangdoa ka para hadirin sadayana, mudah-mudahan ieu pun Allah teh janten putra anu soleh anu tiasa babakti kanu Gusti Maha Anak Gusti Maha Suci, mukaula kanu janten ibu ramana sareng ke kulawargina leket ibadahna ka pangeran oge manfaat ka masyarakat nagara katut agamana. Nu sakitu nu kapihatur hatur nuhun nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.